Tong hilap, subscribe, like, and share na. Warga Aden sim kuring sareng balad-balad sim kuring ngadongkapan hiji patempatan nu aya di Kabupaten Bandung nyaeta Bukit Jamur anu katelahna Ranca Bolang. Perjalanan di Ciwidey ke Bukit Jamur nempuh waktu sekitar sajam langkung. Sapanjang perjalanan ke Bukit Jamur, seueur pisan kaendahan alam anu memanjakan mata. Kang, itu posisinya tempat wisata naon Kang? Bukit Jamuran Sabolang. Pemit tiketnya seberapa? 12.000 per orang. 12.000 per orang. Retribusi kendaraan kanggo motor 2.000, motor 5.000. Oh jantan cenah kendaraan anak aya naon namanya teh? Kontribusina 2.000 per orang nama 12.000 nya. Pemilih dongkap ka dieu, sok dongkapan ka dieu da kaindahanana seueur pisan di luhur. Mantap pisan pokoknya. Warga-warga Aden pokoknya nama sadayana di dieu kaindahan alam anu aya di Ranca Bolang. Tiketna murah pisan 12.000 ge saurang. Jadi 2 orang teh 24 plus motor 2.000 dari kontribusi. Pokoknya nama termanjakan 15.000 ge. Warga Aden ayeuna aya di kawasan Ranca Bolang anu katelahna Bukit Jamur. Halo warga-warga Aden, benar-benar support pisan euy. Orang pemantauan dengan perrotoan. Tempat wisata oge disediakeun tempat calikna. Mantap. Pada tugas sosial tempat calikna anu santai ge. Angin ngagelebu, suasana tiris, semua tiris tapi endah. Mantap pisan. Ranca Bolang.
betah warga adennya itu bahwa lama jika nanti cai hungkul ki kaden teh kinu kucai juga nama jadi jika saung anu di luhur cai ini mah saat cai na biar lapisan pokoknya mah jang kotam gitu ngariung keluarga wah mantap mantap. Warga ada langsung ke jembatannya jembatan indah kita. Alhamdulillahirobbilalamin. Ayeuna tos beres sadayana sud kami pemandangan nu aya di Ranca Molang mantap pisan. Ayeuna kantor tuangan heula nya.